ini nelpon. Halo. Ayo nang Iwan. Gimana, Mi? Itu ngejemput ke Mang Iwan tuh, duh, inget balik ya. Bawa motor. Oh, oke siap, Mang. OTW. Tuh, ada yang bisa OTW malah. Orang nunggu di dinya, tong dilatih, Mi, panas. Oke, pokoknya mah OTW, Mang. Bang. Gimana itu OTW tetep tadi aja. 2 jam belum ya gitu. Ngetes naon. Balik. Mau Iwan deh. Mang gerang, Bang. Ay, santai lu buat mana kita tadi apa? OTW. Kemana wae? Lu buat tadi 2 jam belum. Apaanan? Kan si kurang oke OTW. Oke tungguan we. Ayo gerak dahar ayo. Udah dimakan dulu sedikit udah dibuatin. Mung, acan dah yang barang daang emang kedengaran itu sana berbelah yang daang. Ayo gerak makan. Ya dibuatin bubur biar cepet sembuh. Sana mung teh hayang. Ayo, besok kan rek undangan. Kita diundang sama tetangga. Undangan ke mana? Itu tetangga sebelah yang Randa. Hah? Lu bener, Mi? Kan baru balik dari Turki. Wah, tuh buru. Cager atau di mana? Kurang undangan disukan mana? Ini Pak. Ayo. Ayo. Tenang. Ampun dah, hari ngedenger Randa aja. Harong dasar lagi gelo. Wah, tuh ada jalan mau itu mana? Lagi rumah teh. Mang, yang gua mang. Oleng, jajan atuh, Neng. Gua mang, atuh berhenti. Sudah aja. Keluar atuh. Oh, buaya. Ah, bututin lagi. Si Amang tuh marah-marah. Gua mang berapaan mang? Bang, ya udah parah, Mang tong dicabarkan atuh, Mang. kamu ngeliat tuh. Bang, apa tuh? Kang dagang, Udah bangga lah mah tuh. Iya, parah itu. 5.000. Hari narik payuna tuh, Bang. Tong dibiasakeun mah teh. Iya, baru berkenalan. Iya mah amin atuh mah. Mau kasaan. Amin pasaan. Asak amin sih mah ya. What? Amin makan sendiri ya Amin. Oh. Makan. Nanti 2.000 cuma Kamis mah. Maaf sama. Oh. Mang. Ya apa yang Amin? Atuh jualan gimana sih Mang? Amis eta mah. Si Amang teh kumaha jalan jualan. Ah, yo. Ieu amis mah yo. Nah. Atuh kalau jualan ngapa? Ambil dia 2.000 ya. Apa yang ngapain si Amang? Iya, 2.000 mah. Atuh gimana ceritanya ya Mamang? Orang dibeli mah itu teh. Iya, ibu ke si Amang. Masa saya suruh beli ke Apa si jadi Amang? di asaan itu kumaha nu mah jajan teh aya musimkeun ya mah. Iya, ini kan bukan si Amang. Masa saya makan bukan si Amang? Orang dibeli mah. Mau atuh yang Aing mah aing mah yang anas jualan. eureun aing malah baru lihat tuh alur di asaan hungkul aing mah. Atuh yang ngasaan si Amang apa marah-marah? Baraleg ku dagang teh nu jajan teh baraleg lah aing mah. Mangkat aing. Jadi sabar aja Mang, cowok teh, Mang. Imah yang nama 25.000 ya teh. Yang 20 lah jadi kenanya. Geus lah bae lah 20 ge lah. Dia Salah ayeuna we. orang ke NH tuh can ge komisan-komisan aja. Heeh, bae. Asal ayeuna we lah beuti Oh, coba oke, siap. beas mang euy. Deal nya 20. Heeh. Deal. 20 tah. Ini mah goceng, Mang. Bukan 20 ini mah. Hari Amang teh nyaho duit. Mang, ini teh 20.000, Mang. Tuh. 20.000 dari mana ari kamu teh neuleuh? Mang, itu yang oma ini teh 20.000, Mang. Yo lihat tuh sia tuh deuleu. Deuleu ku amangnya. Ini teh 20, Mang. Oh, Mang, mana? aja. 5.000 ieu mah. 20 ya teh, Mang.
Yo, dengerin ku amang ya. 5.000 ya. Ya. Ya, 5.000. Jadi sabaraha? 10. Jadi 10. Pang. Ada juga 10.000. Ayeuna ya. 5.000. Ya. 5.000. Jadi 10. 10.000 ditambah 10.000 jadi 20. nah, bener kan? 20.000 mah. Geus tah ya. Bener. Tapi salah. Saya liuran aja teh. Pengaruh udah kieu mang aing lah. Sakapun masuk kayang bunuh diri aing teh ingat ka dosa mah. Tong kunaon atuh. Heeh ya. Hirup teh tanpa beuli teh jeung hutang mah. Karki lunas ieu. Datang deui mah nya. Salah wae mah. Masalah utang mah urang ge. Eureun-eureun. Iwal ti ku pasrah wae aya mah ulah loba pikiran ulah parusing. Penting mah urang mah usaha geus. Ayeuna mah ikhtiar ngadoa geus segala rupa dilakonan kumaha na merencana lakukan. Ayeuna mah geus we urang mah pasrah suprah diri tawakalkeun. Pasrahkeun we tanggung di luhur ayeuna mah kumaha. Naon sih ya? Mamawa aran anjing jeung hantu. Bayaran ku sia sorang. Ampun. Sudah kita ya sasa. Usaha teh kieu lain itu lainnya aku masuk bingung. Rek ngajual lahan tanu barinya juga gagal lama ya. Anu ulah geus dijual eta. Kunaon tuh? Nya nu batur. Kebalik. Kebon amang ya. Heeh. Batur mah bon sampo teh ningkat. Kan? Kita beli mobil ngajual sampo teh batur. Oh, saha? Tetangga Punya loba meureun sampeuna mah ngajualna. ngajual sampo. Kita beli mobil batur. Teu ngajual sampeuna loba meureun. Tuh saeutik Tilu mobileun. ngajual mah saeutik karena dijual jeung lahan. Wah edan namanya teh ngajual sampun ngajual kebon. Naon teh? Mau ditunda deui aya. Di mana teu boga beas, jam duit atuh nang 100 we. Tuh, boga teh nyakal euy. Kamari gawe can gajian teh. Gawe teh. Nya tanyakeun atuh ka mandor itu gajian-gajian keur aku gawe. Itu gajian-gajian mah. Heeh. Karena tanyakeun mandorna eueuh pati. Nah, bosna, Yang bosna eueuh ku sarua bosna oge. gelo sebenarnya. Emang mau ayo gawe naon atuh? Gitu bae gawe ngalamun aing. Beun ngalamun gawe teh. Bukan teh aing.